Yanwi sareng kedah nganiatan ieu tolib bihi gitu ku ngawasna kedah nganiatan naon cenah anu ngawas ku sababiah ngawasna teh asyukro kana seja nyukuran karena seja nyukuran atau karena seja bersyukur gitu bisi salah ngamanaan karena seja nyukuran dan nangan sirahnya anu aya buukan urang cukuran atau nyukuran lain nyukuran eta karena mah loba nu koslet barang teh loba nu pinter kabalinger teh eta sok pinter sok ngarti cuk dina kitab we cenah ngaji teh kudu niat nyukuran gitu mata kabeh santri ku abi mah dicukuran we dan niatna ngaji ge kudu nyukuran jadi abi tukang cukur balik ti kobong teh mukimna teh jadi tukang cukur tuh gitu lah nu sarara ge santri pan kudu nyukuran dicukuran kabeh coba gitu gitu. Boleh kamu samenat ibu-ibu nya ngawas teh oma kudu diniatan ku niat sejak nyukuran kayak wih ti dia nyambunya rambut teh cukuran kabeh aduh jadi buka ku salakina nah bu pemajikan urang nah cenah geus pengajian tidinya teh pemajikan teh jadi botak gitu. Jadi ditanya ke Sakina, "Mama, nah jadi botak." Mudah sawer Pak Ustad ge cenah. Lamun ngawas teh kudu niat nyukuran. Ceuk Pak Ustad ke wih ti dieu cenah. Nah, dicalukuran cenah kitu. Mama teh atos tadi cenah ka salon dicukuran. Ame gede ganjaranana dibotakan cenah gitu. Aduh, ceuk salakina aing teh berarti ngalemotan. Ngalemotan ieu cenah ieu. Sirah botak ieu gitu. Teh jol di tatangana. Tatangana lalaki. Lain ari pamajikan maneh. Geus pangajian buukna aya. Itu pamajikan urang mah sia botak. Sarua cenah gitu. Pamajikan urang ge botak. Nahan. Kapan cek ustad itu cenah. Niat ngawas teh omat cenah kudu sejak nyukuran. Cenah pamajikan teh ka salon, jeung pamajikan urang bareng cenah ka salon. Jadi bararotan. Kabeh jojo salemur eta. Lalaki teh ngagunuk gitu. Ngagunuk gitu. Kabeh gitu berkeluh kesah. Pemajikan urang botak. Pemajikan urang ge botak. Pemajikan urang ge botak. Pemajikan urang ge botak. Nah, cenah ditanya teh cek ajengan, omat ngawas teh kudu sejak nyukuran. Eta mah cenah ararinit ka salon. Pan cek ajengan engke cenah nyukuranna di bumi. Dibarotakan kabeh. Jadi awewe salemur ieu teh kabeh ge botak. Nu aya buukan iwat dibolon cenah. Ceuk aya anu tukang pengajian teh tara pengajian teh mah ibu-ibu. Untung urang mah tara pengajian, untung cenah. Jadi buuk teh teu botak cenah urang mah. Masyaallah. Tuh, ajengan teh. Nya pinter kabalingan, tapi si karoslet gitu. Ari gelar meuni loba nya SSSS gitu. Sarjana sekali gitu. Gitu, pek matematik. Hiji tambah 3 sama dengan 13 nah gitu. Ku pinterna eta seri. Kuduna hiji tambah 3 4, ieu mah hiji tambah 3 13. Nah. 13 tambah hiji 113 gitu. Aduh penggelembungan angka. Bahaya tah. Adik
Lain nyukuran eta bersyukur ieu mah kade. Ngan cekolot mah urang Sunda bahasana teh nyukuran. Bahasa yang paling enak gitu nu di kedalkeun teh nyukuran. Nyukuran naon kade tah. Gitu. Ala nikmatil akli. Kana nikmat akal. Karena nikmat akal. Kuasilana gaduh akal teh nya. Bisa seuri ku sababiah aya anu pikasirieun. Gitu. Bisa ceurik kuasilana aya pikasedihieun. Itu bisa seuri jeung ceurik ku sabab duanana campur gitu. Kitu nya. Pan aya jelema teh pikasirieun seuri we sorangan. Gitu. Seuri eta mah. Pikasedian ceurik gitu tama da ayeuna. Geus mulai kitu nya nu aredan teh. Nu eleh nyalon gini nya. Eleh nyalon duit kaluaran ageung pan nya. Bumi ledeg gitu kudu dalahar jeung menta kopi nya. Bumi teh manehna sare kurang gitu. Pikiran tarik gitu. Waktu pencoblosan tuh geus dihitung teu meunang. Artinya koslet gini nya. Matak gini paribasa dahar menta ka aing cenah eta. Ngopi di imah aing cenah eta. Menta rokok ka aing cenah. Hayang duit menta ka aing gitu. Edeuk bungan bangun jalan duitna ka aing cenah. Gitu. Ai pelebah nyoblos ka batur gitu. Dipentaan deui wan duitna teh. Teu matak teu meunang. Nampi sogokan teh kitu, oten maneh teh. Da merekna teh kareuna yang disogok. Karena yang dicolok nya nyogok. Da babasana teh akur atuh nyolok jeung nyogok. Meme dicolok, disogok gitu. Ke geus disogok. Tah cenah urang teh dicolok. Ieu teh dicolok atuh nang jaro. Geus beperideyan geus hayang dicolok gitu. Geus pipedoeun pokona namanya. Geus terbayang nikmatnya teh kitu loh gitu. Lamun dicolok teh gitu. Geus pokona tidak terbayangkan nih. Lamun teh mah dicarolok gitu nya nikmat gitu loh gitu. Geus menghayal atuh. Da pakangeunna dicolok teh ya. Efek teh hiji acan anu nyolok atuh. Nya teh kecewa, jaro maneh teh. Ya kecewa, geus bayang-bayang nikmatnya itu dicolok. Nu nyolok. Nya kecewa. Itu geus hayang dicolok tapi anu nyolok. Atuh kecewa. Atuh lalaura geus kecewa yang dicolok nu nyolok mah nya. Urang mareng. Urang mareng. Dicokotan deui panan duit panyogok nya. Sagala dicokot. Mata teu nya aku kumaha eta agama. Kangjeng Nabi mah parenan uningan. Umat tong wani-wani nyogok. Jeung tong wani-wani narima panyogok. Eta karunya anu hayang disogok anu hayang dicolok geus menciptakan sesuatu gitu loh gitunya. Kare-kare anu nyolok. Kan kecewa. Itu. Bejeuna pi omongan ge. Komo deui nah maneh teu nyolok urang. Efek teh kena rayuan orang lain deui yang mendadak kitu nya. Pan pi omongan badag. Dahar di aing cenah kitu aing. Itu. Ade tada. Itu wayan biya bihi asyukra ala nikmatil akli saja syukuran ku sabdi paparenan nikmat akal. Raos gaduh akal mah. Nya. Wasihatil badani sareng niat ku sabab di paparinan sehat badan.
tuluy urang ngaos teh niatan dina mana